Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng patepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Satacana hidup parantos diajar ngeunaan pupujian. Ta ayeuna urang lebet kana materi pengalaman pribadi. Satacana urang pedar heula kompetensi dasarna. Kompetensi dasar anu kahiji nyata mengidentifikasi bentuk, struktur, aspek kebahasaan, dan isi teks narasi tentang pengalaman pribadi. Keduanya, menyusun dan mengkomunikasikan teks narasi tentang pengalaman pribadi dengan memperhatikan struktur teks dan aspek kebahasaan. Siswa-siswi sadayana taeta merupakan kompetensi dasarna. Ayeuna urang lajeng kana tujuan pembelajaranana. Tujuan pembelajaran setelah selesai mempelajari materi pada bagian ini, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk, struktur, dan isi teks narasi tentang pengalaman pribadi serta dapat menyusun dan mengkomunikasikannya. Siswa-siswi sadayana eta mangrupa tujuan pembelajaran dina materi teks narasi pengalaman pribadi. Ayeuna ibu ngagaduhan contoh teks narasi pengalaman pribadi. Contohna hidup tiasa ninggal dina layar. Mangga tiasa dibaca heula. Pada hidup maca teks narasi pengalaman pribadi, jawab heula patalekan dumasar teks narasi pengalaman pribadi anu tadi. Tah ieu patalekanana atawa pertanyaanana. Siswa-siswi sadayana biasa ngejawab pertanyaanana. Ayeuna urang lajengkeun kana pedaran materi teks narasi pengalaman pribadi. Teks narasi nyaeta tulisan anu nyaritakeun hiji kajadian anu disusun secara kronologis atawa dumasar kana runtuyan waktu atawa runtuyan tempat. Tulisan narasi bisa dibedakeun jadi dua. Aya nu disebut narasi non-fiksi jeung aya nu disebut narasi fiksi. Naon ari non-fiksi? Non-fiksi mah nyaeta tulisan anu nyaritakeun hal-hal anu nyata dumasar kana pengalaman atawa anu langsung kasaksian. Contohna naon? Tulisan narasi non-fiksi aya sejarah, biografi, autobiografi, cerita pengalaman, sareng anu sanesna. Tah siswa-siswi sadayana eta mangrupakeun pedaran ngeunaan teks narasi. Urang lajengkeun nya. Pengalaman pribadi teh nyaeta sagala rupa anu kaalaman ku hiji jalma. Aya pengalaman sapopoe, nyaeta pengalaman anu biasa dilakukan atawa karandapan unggal poe. Hidup pasti seueur pengalamannya. Aya deui pengalaman anu dianggap luar biasa. Eta mah pengalaman anu tara biasa dilakukan atawa tara biasa karandapan unggal poe. Spesial gitu nya, pengalaman anu spesial. Tah, siswa-siswi sadayana, pengalaman luar biasa mah bisa jadi ngan ukur karandapan sakali dina saumur hidup. Terus henteu? Pernah henteu siswa-siswi ngalaman kejadian atau pengalaman anu luar biasa? Tah, siswa-siswi sadayana patalina jeung rarasaan pengalaman teh nyaeta anu pikarespeun, pikasediheun, pikabungaheun,
pikasieun, pikaeraeun, jeung rea-rea deui. Pengalaman hiji jalma moal sarua jeung pengalaman jalma sejenna. Bisa jadi kajadian mah sarua, tapi karasana ku jalma anu beda mah pasti moal sarua nya. Bener henteu? Pengalaman anu pikasirieun pikeun hiji jalma bisa jadi mangrupa pengalaman anu pikasediheun ke jalma liana. Leres henteu? Jadi lamun hidup boga pengalaman anu pikabungaheun, cantang tuh babaturan hidup mah eta teh ngarasa bungah nya. Karena pengalaman eta teh sisa dayana urang oge bisa nyebutan rupa-rupa pengalaman anu karandapan ku urang sorangan. Pengalaman teh aya nu ceuk urang mah pikabungaheun, pikasediheun, pikasieun, pikaseurieun, pikaeraeun, jeung rea-rea deui nya. Tah, siswa-siswi sadayana hidup saat can nuliskeun teks narasi pengalaman pribadi nya alusna mah hidup teh nyieun heula rangkai karanganana. Jadi ngarah kasusun rapih lamun aya rangkai karanganana mah. Kai karangan teh eusina mangrupa pokok-pokok pikiran anu ku urang arek ditulis. Jadi ngarah ngagampangkeun, ngarah ngagampilkeun siswa-siswi nulis teks pengalaman pribadi nya, teks narasi pengalaman pribadi jeung heula tah rangkaina. Atawa dina bahasa Indonesia mah disebutna kerangka. Nya, saterusna eta rangkai karangan teh jadikeun pedoman pikeun mekarkeun deui jadi sababaraha paragraf. Tah, upama urang rek nyieun rangkai karangan bisa dua rupanya, bisa dina wangun kalimah wawaran atawa kalimah pananya. Sabenerna mah anu leuwih pas mah atawa leuwih geunaheun mah nyaeta ngagunakeun kalimah pananya. Jadi kalimah pananya teh pikeun mekarkeun karangan, urang teh tinggal ngajawab karena pananya dina wangun pedaran anu lengkap. Contohnya seperti kumaha? Contohnya seperti anu aya dina layar. Mangga diperhatoskeun. Contoh rangkai karangannya. Jadi aya ngeunaan diajar angklung. Nu kahiji pertanyaan nu kahijina. Naon tujuan diajar angklung? Anu kaduana, iraha waktuna diajar angklung teh? Kasaha diajar angklungna? Terus saha bae anu diajar angklung teh? Nu ka saterusna kumaha prak-prakanana diajar angklung? Kagenepna naon bae pengalaman salila diajar angklung. Nah, kumaha pandangan atau kamandang hidup kana prak-prakan diajar angklung? Saterusna naon hikmah keur hidup tina eta kagiatan? Tah eta mangrupakeun contoh rangkai karangan dina wangun kecap pananya nya, kalimah pananya. Jadi eta leuwih gampang keur hidup, tinggal jawab mungkin dirangkaikeun jadi paragraf seperti itu. Dugi ka dieu ngartos atau napi henteu? Mudah-mudahan pedaran ibu kahatosnya ayeuna urang lajengkeun deui. Di tulisan anu gembleng pedaranana anu tadi meunang mekarkeun tina rangkai karangan teh kudu diropea deui. Kitu deui palebah heula jeung pandeurina. Ya, siswa-siswi dayana anu jelas nyieun rangkai karangan dina wangun kalimah pananya teh bakal karasa leuwih gampangnya tibatan dina kalimah wawaran. Nah, pancenna hidup pek nyieun karangan tina pengalaman sorangan anu jejerna atau topikna pilih salah sahiji. Anu kahiji aya pengalaman basa mimiti asup ka SMP. Kumaha caritakeun pengalamanana jeung heula rangkai karanganana. Ya. Anu kadua, pengalaman waktu sakola di SD. Pengalaman waktu sakola di SD. Anu katilu,
pengalaman puasa jeung lebaran. Mangga siswa-siswi sadayana tiasa milih salah sahiji di antara tilu topik anu tadi. Siswa-siswi sadayana kahartos pedaranti ibu sareng pancena tak kada hilap eta rangkai teh tong waka di judulannya, sabab biasana judul mah ditangtukeunana sanggeus karangan rengsek. Biasana mah ditungtungnya upama nyeun judul mah tong kan nyeun judul pokokna mah tulis heula we. Jadi tahapan kahijina urang kudu nangtukeun heula. Tadi ku ibu terus dipasihan pilihanana nyaeta pengalaman bahasa asup ka SMP, pengalaman waktu di SD, jeung pengalaman puasa jeung lebaran. Terus menang topik eta pilih hiji misalkan pengalaman asup ka SMP, tahap kaduanana jeung rangkai karanganana. Ngarah babari, ngarah gampang jieuna make kalimah pananya. Contoh ya ku ibu dicontohan deui. Iraha hidup asup ka SMP, di mana SMP-na kumaha pas mimiti asup ka SMP jeung mitos aya rangkai karanganana susun heula tah mana nurek diheulakeun mana nurek diakhirkeun. Terus jieun paragrafna, jieun tulis paragrafna dirangkaikeun nya jadi hiji karangan anu utuh nyata teks narasi. Mudah-mudahan kaatosnya karena penjelasan sareng pancena. Mangga pancena tiasa dipidamel deui di video-video salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.